Kanjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-saah kal dakik atau daki maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam sakumaha okos meuleum daun kurma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Wari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kahiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran musim hujan, nu ngaran musim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku musim hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab teu jelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan bae. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan, henteu. Jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae. Cuman eta hujan teh lain bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman, nomor kadua waktu geus sada ngagenjlog kuari. Musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalaahan ieu mukjizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecek hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet atawa suara ti kidul atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atau suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kangjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas ongko musim hujan tapi panas. Okos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slow bapanku naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngriditan hutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duitna ngahutang di bank. Nah ieu ke di akhir zaman baru dah jing ke baroga hutang kabeh. Masya Allah. Penelitian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana
engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita. Kangjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka. Percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek bus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek bus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai, ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetap masih culak cilik keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kangjeng Nabi kan berus sadurungna. Sahabat teh masih kene culak cilik. Banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka. Disingkirkeun kunyana aing lah. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing lah. Wih bari yang berani ayo aing lah geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian biasa. Berarti kan geus 3 kali Kangjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin, mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa, mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna bermenuju neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan tok sama kos kitu mah sia aing mah keur ngaji sia daek ngadengekeun teu kajeut Jai mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing mah. Mun kada mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari sama maca kitab. Waduh, cak mari maju makan yang agen teu. Teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur? Ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Eueuh, mantak aing ngomong kos kitu teh, bibisaanan sama kiai sakeun teh. Ya tuh aja nih bibisan aing. Terus ya percaya sia. Atuh babagi bae ge di akhirat. Dah, di surga malah nu ki uci anu pangeran. Aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue ini sombongannya lah. Sombongan gitu mah meujeuna. Pajar bae bener bae sombong lah. Pangkorak sia. Nah, ieu mah keur carita di akhir zaman. Eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli. Geus mah jang pamimpin bae beuli. Sia mah teu kudu lah. Cukup ngadengeun di aing geus.
ya Kiai Golkar tilok ngomong genu kitu pan Kiai partai tilok aing ya gua ngomong ya berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asana lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing. Oh berarti bener cek sahabat lima ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kanjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kanjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh hebat ongkos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung aya rangda ketabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa ketabrak sepeda cek cenah isukna aya nini-nini ketabrak motor diantapkeun ku nya goblok taji pendi blon korek ada udang di balik eta aduh Masya Allah nah iya ge jekel bendera ketika hayang tak cek Kanjeng Nabi aya goron ketika embung karak ya Masya Allah mulus berarti. Nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri yang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge. Sahabat kaget je pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir aja berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut biasa tah cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling pajar maling mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh itu tuh tukang korupsi bagus amat bagus saknya teh tuh nyahoan korupsi nya mah sarua jeung air mineral barang kurang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral oplok cek jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah nih air mineral bagus nih embung ini mah ai kudu dicampuran mineral mah je ieu ini udikna gebelah ditu deui udik tamati udik teh masih 2 km ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho maksudna ditekan situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isian malulu cenah ngomongna ieu mah teu betah urang lembur atuh dibere bahasa kos kitu nyana endek intelekan ieu urang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae. Waktu sekolah ye, loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia. Teu betah ieu mah. Emang teu betah teu bisa, teu bisa. Haing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajet bahasa Jawa, kebal-kebal Sunda deui bae nya ge. Aduh, Masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kanjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kanjengna nu hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam nu kadua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang yas'auna mah lumpat
sahabat kaget tanya luatan si kajahanam orang bener siaulah yang serikan pamimpin lompat ke jahanam nu tadi kedua pedagang ge orenganan lalupatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua hayu atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek ini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal bae nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahona kadinya bae pugu di bojong geus sarojeng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD teu beda saeutik-eutik can akur sok deuleu naon eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digelar di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah dieu belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula ge teu bebejakan nu sejen kula doang eta geus aja mareuli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh wow barulut tempat teh di Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah nah meuli leutik sagede korma segala naon dibeli buka aya gambaran sia seuri emang ngarti tah naon sih maksudna aya gambaran teu make calana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah dia kan banjang bawaan ka imah Masya Allah Karim itu beres haji caritana ieu kan aya ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas ayalah tempat-tempat di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup ka dinya keur asup mah kula sorangan meunang meureun menit brus urang baru le datang marak ke calana make sakit ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah Karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara masyaallah Karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu masyaallah tanyakeun ke kacamat ge pan nanyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat camat anu gaul tapi camat saha teu jauh kula wae teu jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit terus sia mah geus moal satelit tadi mana dasar lembur sia mah kampungan kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka
di akhir zaman geus eueuh anu telumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik, tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae, nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana, tetep bae ka Allah. Eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui. Qolilan bahasa qalil teh saeutik. Agol min golil. Jadi itu bahasa Kangjeng Nabi agol min golil. Leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang. Saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui. Nyana negakeun ke hak, negakeun adil, jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh, ku berbagai masyarakat, ku berbagai, tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi. Datang ka engke Imam Mahdi turun, datang ka Dajjal, aya bae hiji mah. Setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji. Cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita. Iyalah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman. Geus kuari mah zaman geus karasa cepet, waktu ngageser geus encan doang hujan ngecrek satahun. Angkep pulang. Lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran, Madinah bakal diberek geus. Eukeur malah. Nah, ieu tinggal hujan ngecrek satahun tapi teu jaradi. Naon teu jaradi. Jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam. Teu karasa. Masya Allah. Tetep urang mantak ngaji, urang hayang salamet. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah. Keluarga urang, pemajikan, anak incu urang disalametkeun. Pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet. Mudah-mudahan dibere babalik pikir, kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet. Amin ya robbal. Wa tanakidul imamatu, bisa sah jadi pamimpin, jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at. Wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi. Saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum. Artina nu milihna teu kudu keseluruhan. Nagara nama bentukna khalifah, tapi praktek memilih nama bai'at. Kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi, berarti aya pemilihan demokrasi. Sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh, lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq ke ayat tilu, cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq, berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama. Dipilih biasa. Nah, ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil hilli wal iqdi. Henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun, nu torek dituntun, nu nini dituntun, teu kudu. Jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju. Lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh. Mun sadesa aya 18.000 manusia. Kemudian diperkecil deui ku ari mah. Di kitu naon ngaranna? Dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa. Eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara. Ahlil hilli wal iqdi. Geus ulama nu milihna ulah diberean duit, diumrah-umrahkeun supaya manehanana milih. Tegala dibere
motor dibere mobil, aduh eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah, sogokan ti jelema-jelema nu endek calon, eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Teu kudu ese dengan kiai kos kitu. Namun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai, di ketua, di kandidat, berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat tak menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya, aya eueuh kiai na nu kitu. Aya, lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin. Saurang bae. Di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang. Tangerang aya weh. Aya urang pasar Kemis aya weh. Sia mah aya bae kagak deketan ka Cilongok sia. Sia mah deuk ka aing meureun, kajen kumaha ge. Dasarna sia mah ekstrim. Nah, ulama memilihna boga wawasan. Di samping ulama ruasa, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, wa wujuhin nas, tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah, nu milihna nu kos kitu. Yes. Kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud, syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan, ulama, tokoh, termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan. Syaratna sifatus syuhud, sifat saksi. Nu kira-kira nyana jadi saksi sah. Berarti kasifatan minal adalah wa gaya. Nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah, berarti ngabogaan sifat adalah eta. Jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh tidak milih. Nu embung dibere duit, anu embung ge dibere mobil, keuna ngengkeuy milih ka ditu dipaksa ngaranna eta kos kitu mal beres. Satungtung pemilihan umum model kos kitu negara ulah diharapkeun kudu beres. Satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun negara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres negara. Nyana nu sok pidato, oh rosyu wal naon kana kadituna. Finar cek nyana. Ya, rosyu wal murtasifin nar. Nung nyogok nyung narima sogok ka neraka. Hulu nyana tas dibere motor Mio. Nah, cekal huluna. Heuh. Ai sia ngomong goblok. Ieu ngomong. Teu bareres kali kiai. Okos jelema di kota, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bayana naon? Allahu Akbar. Pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hees. Ai tiap tadi Allahu Akbar. Beratas itu, Allahu Akbar. Wayah azan hees. Tekan teu beres eta. Geus balikan urang ngaji, kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisi tempo gerak ka alam barzah. Ulah neuleuan batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah. Nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa, gagah teu dibawa, kabeh ngan awak urang we jeung boeh. Dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh. Sakadar urang gagah, sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu. Sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu. Baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu. Kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan. Pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang. Pemimpin urang, kepala urang, mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang. Selesai. Ditutup kuburan, urang sorangan di jero. Tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang. Bentakeun mata hate urang eta.
Nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hili wal ikdi ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi, berarti kesifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nagenya nama henteu boga wawasan jeung ngemajukeun umat bangsa jeung negara, teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta negara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jero urang kan aya musliman eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu mah negarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut ayo nyanang ke kumaha nyambutna wih sebuah nirwana lain Kanjeng Nabi nyarakan nirwana golok ya nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus agama mah macet sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge nu mantak tiba heula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh sebab lawan mayoritas Islam loba ulama loba wali aya kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab non paling istimewa agama mah Islam, sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah, Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah, tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna matak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kali itu acak-acakan. Ya, khairul qurun qarni. Terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabiin tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh. Sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salamatkan diri urang nu ngarunyaan ka diri urang iwati diri urang batur mangan sakadar huhahehe doang. Mantak Tuan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang seri Tuan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta nyaritakeun bendu. Kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung benduna lain lillah aya kepentingan.
urang resep jasa ka tokoh nu itu pohara emang kunaon mantak resep sok merean bae aing bendu jasa kasih itu kunaon pelit tuh kan aing resep jasa ka kiai itu batu emang kunaon kiai itu mah naon bae ge meunangnya nama itu semua karena menang bae anu mengkredit menang segala menang kalau deposito menang aing geunaheun kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah kiai mah kudu kos kitu internasional aing resep jasa kajana mah bendu na kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam masyaallah dah ini nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi nu milihna ulama ruasa wujuhin nas yakni nu kasipatan ku sifatus suhud sifat adalah saknyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema ku tokoh-tokoh ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mingkina dengan prima ngeunaheun teu leceh nomor kedua wa bistikhlafil imam wallahu a'lam